sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji anu janten panghias ati, urang sanggikeun Gusti anu Maha Suci. Puji anu janten pangjajah rasa, urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala teu hilap salawat miwah salam. Mugia salimna lungsur ka junjunan alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka garwa kalih putra-putrina, ka para sahabatna, tabi'in atba'ut tabi'in, ugi ka urang sadaya salaku umat anu tetep ranggeuneup nyepeng ajaran mantena ngeureuyeuh nikreuh ngajalankeun sunah-sunahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wangkit kiwari simkuring panginten diangkir ku ID official serta acana ngaturkeun rebu nuhun ka para reng-rengan ti ID official. Kaleresan direncangan ku salah sawes cinohong ti babakan kapas anu mana mantena teh janten salah satu pelopor tina gerakan-gerakan kepemudaan dipalih karena palih katuh simkuring aya Gilang panginten parantos pada uninga atanapi anu sering disebat Abah, palih kiwa simkuring aya Bimia atanapi anu sering disebat emak, lebih dikenal emak pangintennya. Mitemeyan bubuka pikeun ieu acara urang buka ngaoskeun lapan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung wae pangintennya kumargi ayeuna teh kan masa PPKM nya aya aturan pamarentah yen masyarakat teh teu tiasa kaluar pangintennya, dalam hal itu teu tiasa kaluar, teu tiasa kaluar kota, palinnya teu tiasa nyaba, teu tiasa aya kerumunan. Tah ayeuna mah nyuhunkeun pandanganna pangintennya ti para tokoh-tokoh, para inohong-inohong kinten-kinten aya teh cara anu langkung efektif cik cobi di kamitan panginten ti Gilang. Mohon pada acara haturnuhun kitu atas mohon nya mungkin kan keayaan aya nama nuju kieu ku ayana COVID-19 lah intina mah. Jangan kumanya janten aya nama kan tidak boleh itunya sanesna tidak boleh emang ulah aya kerumunan. Tengah aya kerumunan janten ayeuna mah kitu kawargi kawarga-warga nu penting mah nurutkeun ka norma-norma kitu saperti kanu ayeuna 5 Pancasila eta nya janten kumaha nya Ngahartoskeun 17 Agustus sampai sanes hartos kana rarameanana wae. mohon tah kitu. Lamun sae condong kana pengamalan moralna. Mohon Janten pangintennya ayeuna mah kangge nembongkeun 17 Agustus teh pangintennya lebih ke moral pangintennya. Ya, anu tadi namangan ukur arak-arakan pangintennya ukur eak-eakan nanging geuning kabuktosanana di lingkungan ke aya nilai-nilai Pancasilaisna panginten gitu. Kan saukur teh geuningan
upami bisa kena arak-arak teh arak-arakan ngumpul sedangkan kan ngapresiakeun anak kayak zaman dulu geuningannya lamun misalkan keur hayang kemerdekaan teh kumaha kan teu aya dan udah diperingati kan cenah kaping 17 teh di samping merayakan kemerdekaan teh orang kan berarti memperingati pahlawan tentunya sepak terjang para pahlawan penginten ngusir Walanda perjuangan para pahlawan perjuangan kan 17 Agustus teh harina kemerdekaan proklamasi dieukeun kan nya mohon janten urang teh sanesna kedah arak-arakan hukum saur dah pokoknya tah janten urang teh kedah naon kedah ngaekspresikeun nya ku cara nu nilai-nilai norma eta teh nya lebih ke arah positif ya nya katanya positif mohon tah kinten aya kejenuhan gitu di masa-masa kieu kan awalna misalkan tahun-tahun kapengker abdi kan sok ninggalnya Bimia Gilang pamit 17 Agustus teh sok aya lah panggung panginten tah kinten-kinten ku masa-masa kieu aya kejenuhan gitu pasti aya sih kawinna kan setiap tahun rutin diayakeun ramean barudak aya panggung ayeuna kan ayeuna kieu biasa otomatis aya rasa lamun eta teh merasa sono jeung suasana eta pasti aya jangan jenuh panggil ayah nyari kejenuhan panggilnya ada manusiawi panggilnya ada jalan kan butuh hiburan panggilnya tah kinten ayah alternatif sanes gitu kangge ngahibur masyarakat anu tadi namakan pamit 17 Agustus teh masyarakat nonton di panggungnya hiburan teh tah kinten tuh masa-masa kieu masa-masa PPKM aya teh alternatifna nya aya sih aya nama alihkeun ka media teh ya tah saperti warga-warga teh kan kieu ku acara kieu teh ya mohon rasa seperti di HP geuningan nya covid dan ditonton langsung dina panggung aya teh biasa dialihkeun nontonna dina HP tah gitu kan nya tiasa menghindari kerumunan oke panggilnya gitu saya nya cara-cara saya gitu mah tah langkung efektif pangintennya si masyarakatnya teu kedah capek paribasana teu kedah tuluh pangintennya ngantosan ki kawengi da geuning ari tos aya dina HP mah dina YouTube mah tiasa tabu sabaraha wae pangintennya mung ninggal ieu kantor kuota panginten salah sawios dampak gitunya anu katawis manawi aya anu paling menonjol gitu di masyarakat ku ayana PPKM teh dampak anu paling katawis dampak nu paling katawis mah nya paling ekonomi sareng kana pendidikan mohon seperti kumaha tah contoh misalkan di anu daragang terus sababena seueur akses jalan anu ditutup mohon teu tiasa pamitan akan ka luar kota anu kuli seueur pabrik-pabrik anu belum pikan karena pendidikan oge nyalangnya orang kali kan teu biasa sakola mohon daring teh aya namanya geuning daring ge geuningan teu sadayana daring baru mohon sesuatu main game misalnya entah gitu bagi gitu kayaknya kendala paling karasa gitu termasuk murang kali simkuring masalah daring gitu tuh kan sesah dan sareng di sekolah gitu pokoknya sepuh mah pamintan kumaha nya dan nanti sesah we gitu da mah moal ngabahas berapa kali da acan nikah nah kita pengen bewara oke kalau rasan dia paling kanan singkuring paling katuh singkuring jomblo aja itu kenapa jomblo aduh rasan nikah pengen mobil naksir pengen kantor kontak bawa nomor di bawah ini jantan di altawis nama paling menonjol mah tina ekonomi pengen namanya sarang pendidikan sarang di 17 Agustusan ge nya dampak nama kieu kan teu tiasa ramean biasa kan sok aya bala perebutan geuningannya tetaikan bohna lolombaan naon aya nama kan nuju kaayaan ge mah nya sesahnya persiapan kirang pangintennya ku aya kieu mah biasana kan sok arak-arakan nya didangrana aya nama kan ku dampak kieu teh aya teh akan tidak boleh berkerumunan gitu mohon manawi atuh aya pesan-pesana atanapi kesana kangge ka masyarakat himbauan tampil naon eta mah teu langkung bade ti maheula panginten mangga ti Bimia kangge ka masyarakat pesan-pesana mah ka masyarakat sadayana ting salabar we nya da deui urang teh manawi kapayuna mah si kopi teh engal-engal ieu teh aya gitu ya engal teh aya ting salabar we teh tiasa ngaekspresikeun Agustus ayeuna nya kumaha we lah carana kitu nya insyaallah panginten Agustus tahun 2015 teh aya nya teh corona teh COVID-19 teh nya
Ya intinya mah tetap semangat lah para wargi anu misalkan anu ayeuna terjangkit virus sing salumanget sing arengal sembuh tetap semangat itu ulah mengeluh kita pasti Semangat 45 ayo ya, semangat 45 tampang enten kitunya para wargi sadaya para fans setia Dadang dan Isal ku ayana PPKM teh teu janten halang pangintennya kangge urang memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ieu pangintennya dan utamina nama gening saur tadi didugikeun nilai-nilai norma-normana pangintennya lebih ke moral-moralna ayo urang implementasikeun dalam kehidupannya dalam lingkungan kumaha para pejuang baheula merjuangkeun urang cek paribasananya merjuangkeun masyarakat Indonesia teh bujang getih larang parkir pati naon eta teh nya dengan sekolah baheula mohon kitu kabeat sagala-galana teh demi kemerdekaan mohon bujang getih ngojai getih saur teh nya kan berkorban nyawa teh sanes bohong tah ayeuna mah panginten urang kantun neraskeun sareng ulah hilap da baheula ge kapungkur oge para pahlawan teh teu nyaliraan pangintennya ureurejeungan ibarat sapu nyerek geuning saur sepuh mah nya pami hiji mah sesah nya kangge ngabersihana tapi pami dibeungkeut geuningnya ku sasarangan insyaallah geuning tiasa langkung bade sagunung ge cenah sampahna pasti cenah nya pasti beres saurnya pasti bersih tah kitu panginten ka wargi masyarakat sadaya ulah hilap silih asah pangintennya silih asih silih asuh panginten kitu nya saur puat Isal teh mah sakuyunan jadi ngahiji nah gitu kadarat kaca jadi salobi kadarat jadi salebak pangintennya tah ayeuna teh kalaresan simpuring panginten di amanatan saurna cenah aya toko di official iya bahasa ada oke kira kuningan gitu aya toko sama aduh saha aya ya bi nya rada ngadek deh ieu mah duka di mana gitu sama teh hangkiran tamu tebih oh tebih nanging eta naminana teh saha keh heula saha ya teh is gitu saha eta isan ge isan nuhun cik sobi abah saha ya iman sarwana cik sobi cik Isal. Oh, Isal. Oh, pemeran utama teh Isal. Atuh mangga kanu makalangan panginten Isal di haturanan ka luhur naon eta teh? Ka luhur prem. Ka luhur prem naon teh apa itu? Ka luhur prem panginten mangga. Oh, Isal mantap. Isal teh ya teh. Sip mangga. Saha ieu? Ieu saha ieu? Saya Hatta. Buat tahu Soekarno. Oh, bukan. Boy. Namanya Bung Pio. Oh, Isa. Bung Karno, Isa teh. Oh, teh mana kemerdekaannya? Bagus Isa. Iya nah, anggone yang negara. Berarti Isa teh merenya ieu nama sal cinta adanya ke Bung Karno jadi mengekspresikannya dengan gini berdandan kayak Bung Karno bagus Saya kan itu sareng dia Bung Hatta sareng Bung Hatta wakil wakil mana Bung Hatta mana oh iya aduh Parang Sarabi geningan kelak asa wawuhnya asa kenal lah cik sambil laras Bung Hatta ya Bung Hatta laras cik coba laan kacamata nak dadang itu sungan desa monoruas Bung Hatta atas ayahnya dadang Bung Hatta teh di mana bumina teh wah bagus Dadang sama Isal itu mengekspresikan tentang kemerdekaan tokoh gitu. Tokoh kemerdekaan ya. Ya paling itu mah ya orang galakon. Mudah-mudahan ada inspirasi atau paling enggak kayak fans Dadang Isal gitu. Aya ieu teh kangge ka fans saurkeun teh. Tapi binatang aya saurkeun teh mau dadang ka fans takut itu. Kada eta teh pada naon dari hibur. Iya. Maka mengekspresikan
Pada sahur naon kan Dadang ka dia bare naon dadang? Ibu. Oh, ibu. Ayo berusaha. Ibu. Dadang gaduh pen teu? Gaduh? Gaduh penggemar? Gaduh. Salah gaduh. Gaduh. Mana? Seueur. Cigentur. Cigentur Ya kitunya. mantap. Sama makan kapasnya. Mun. Saya pengen itu yang hiburan sebenarnya gitu kan pame Agustus mah identiknya sarang game, sarang hiburan gitu. Tah kalarasan penginten simkuring parantos nyiapkeun ieu teh aya challenge. Challenge lah aya teh mah surprise pengintennya. Ya, ya, Anu pake ya. mainna tilu ade pangintennya. Kayak anu janten wasitna Bimia panginten. Sal, asal ieu sal. Ieu rada mantap, bung. Rada hatap, bung. Siap ya challenge siap. Aduh, iya teh kalimat pisan bener. Kadia nyangigir. Bener si kabungkar. Kadia. Wah, kadia kagigir terus kagigir. Katuh kaditu. Cium ta tembok. Kadia. Bener Bung Valentino kan coba. si cepi kapayun. Wah, bener. Saha? Bung Nusantara Cini loh. Jangan Mangga orang karena challenge sih Oke, teh. siap, challenge. Dang. Iya nah dia kenal dang. Kumahakeun ieu teh. Orang atur heula posisinya. Atur heula. Ah, ieu mah euy. Rada iya Cobi, ieu. Kumaha ya? Diuk, wing, diuk. Sal diuk di mana? Nah, Nah, kumaha kieu? kalau kan properti Dua di. Bulan poinnya. calikna kieu calikna. Dan dasar pada hamil ya mas, ini sila. Kieu we diuk biasa. Siga bari tahlil wae dah. Tinggali dam diantar ke nana ge tinggali kul garelis kitu dam. Tiga kali. Wow, iya dam. Wow. Bebetan. Dang, rek nu mana dang? Pilih mana? Pilih mana? Oh iya, cara ieu mah geuli satu dadang. Saha namina gitu. Tah janten gamena bang itunya beli teh acan nu kayak heula tawa kan oong. Aduh itu murah deui. Murah deui. Gamena bang inten engke ieu hompi-hompi nya. Terus milih kartu. Ieu kartu anu dikocol ku Bimia tah engke wayahna kersa teu kersa anu dipilih kartu misalkan nomor sabaraha ieu kedah dileueut bang intennya nya disesuaikeun ieu aya nomoran bang inten. Siap dikawitan siap? Siap. Siap dikawitan sok atuh. Hempilah heula. Jadi euy hompipa san mah hiji. Oh. Hompilah ka hiji. Dadang ka Dadang hiji. Dadang ka hiji. Sok. Sa atuh tong digedung-gedung kana gitu. Sweet iya sweet acan ieu Oh, sweet. sweet. Kadua katireuna. Kok kertas batu gunting sal? Apa? Kertas batu gunting. Duh, ini kedua. Siap dah. Siap dah. Aduh, Isal, dadang. Siap. Tapi rada geser sakedik. Rada geser. Kadieu kadieuan. Sok, dadang milih dadang. Pilih mana, Dang? Sok keker dah. Sok. Aling sia, Milih Dang. dadang, sok. Ih, tua euy. Asam lambung naik deui ieu mah gerahap. Tawa ka ditinggal langsung cokot atuh heula cokot. Canak dikitukeun tawa ka ditinggal sumputkeun heula tah dina dada. Tah kitu. Kadua Isal mangga. Yo gila. Ayeuna dikawitan ti saha teh nu kahiji teh? Dadang. Dadang. Cik Sobi nomor sabaraha Dadang? Nomor sabaraha eta? Dua. Sabar coba tinggal. Oh nomor 2 sauna teh nya. Nomor 2 teh. Iya nomor 2 ya. Oh iya. Tah gorogon. Minggir Dadang. Gorogon. Tarik di uyup ya mah tadi. Dikit tarik. Bismillah dah. Bismillah. Ya kan, coba tinggal balik kita. Sok. Mantap. Enak dah. Kumaha rasana dah? Kumaha rasana dah? Ngomong mau diberi Lihat. Simpan. Iya di Cibuda tak? Kumaha rasana teh? Rawas teh. Siga naon? Kumaha kumaha kumaha.
mah. Cik coba Isal, ada geser apa dia? Isal cik coba nomor sabaraha. Nomor sabaraha ya teh? 4. Nomor 10. Isal nomor 10. Cik kalah. Nomor beda halus keur Isal we. Iya, Sal. Ya nu kasieun ieu si jampe. Keheula atuh. Tuh, ini Adalah kan itu. Bismillah heula. Bismillah. Sal. Mantap, Sal. Naon cai naon Sal? Cabe. Rentek. Ayam utang. Pasti ada Ciherang tuh. Kumaha rasanya? Jangan cabe, Sal. Langsung kan gila. Gila. Langsung gila. rentek Waham. Rentek. Makin sabaraha sih. Aduh, ada opat opat aduh anjir, opat Oh, nomor 4 soalnya. Opat. Iya, Pak, iya. Emang sakemistri sareng dadang. Lu dadang kan jadi sama aja dadang. Lu ieu mah euy. Tinggal lah kamera. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Namanya semua. Biar sama. Aduh, jadi ya ladang, bari ku dadang. Dadangnya. Bari ku Isal. Oh enggak. Isal. Malau anjir. Ini Pak. Pangset. Masuk tapi digorok deui. Gila, nah eta teh sebagai opening nya. Nah, karek ieu. Tah sesuatu itu tadi. Eta opening di luarna kada ngarosan heula. Kan kata anu kenging eta anu eleh hungkul ge mah kitu. Dia di luarna kan teh ieu eta sebagai openingnya panginten. Tuh ayeuna mah enak kampal gede ieu ti rumah atos mah nya terus teh aya deui. Dikocok deui pangintennya. Biar Ganti atuh ku cai aki kang Isal. aya nama kieu gamena Mak. tebak ku awe disebatkeun hewana. Oke, iya suarana nya anu teu tiasa ngaeut gitu nya. Satuju. Nah, kayak itu milihna kartunya. Ompila. Kaiji. Kaiji Isal kedua bilang ketilu dada. Anjir. Cobi Kaiji Isal euy. Hese suara hewana. Isal kumaha bunyina suara hayam. Laras. Agilang kumaha bunyina suara domba. Laras. Main teh diajarna di Jakiroah teh gitu. Jadi kitu sorana aya lagaman Disebut mes syariah. Ayeuna kadadang Tapi ahna ge dikale. dadang acar. Mabila. Dadang bunyikan suara cacing. Cacing. Hiji, dua, tahun, cacing. Milih, itu milih heula. Suara kucing di mana? Suara cacing gua. Ya, milih. Alhamdulillah. Milih. Mabila. Sabaraha nomorna? 8. Berharapan ya. Oh iya 8 nih cai susu orang mau Anjir euy. Bener tadi banget kami. Aduh, alhamdulillah. Anjay. Wah. Haus kan? Susunya ada? Ya. Alhamdulillah atuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bilang Sok, nah ini ngomel-ngomel tadi. Omping palayu. Kan dia satu di luar. Omping palayu gambreng. Kayak gilang, kedua Isal, ketilu dada. Siap. Suara masih dengan suara hewannya. Suara hewan. Gilang bunyikan suara maung. Nah,
Kemarin orang Enggak malah. Kalem. Kalem. Dadang ganti lu dadang. Sarana Sora mau. wow Bener tuh, bener tuh. Betul. Isal, Betul. Isal, ya Oke, dadang heula kan itu katilu. Iya kata lu Oh, dadang. dadang. Isal suara entong. Wah, wah. Bener suara entong gitu. Suara cuka kayaknya tak bahasa. Bener ya suara entong gitu. Betul. Oh, betul. Dadang Dadang, kalau dadang bunyikan suara Sirum. sirup. Payah. Kumaha suara sirum dah? Halo, tahu. Di mana-mana biasana tinu gede kan ulah paling babari dadang. Di suara mau ngewese gede ku agem suarana. Di suara pepek kayaknya kan dadang nu leutik suara sirup nya teh bisa suara sirup. Talu bae. Oh, betul ya tuh. Pilih heula nya. Dari. Aduh, aya si Isa tadi. Aya sering wae. Payah. Siap dah. Hiburan malam nih. Rentek. Nomor Baik, berapa? dah. Hiji. Naon cenah susu deui? Wah, ieu mah manis, manis ya. Ieu mah obat ieu mah sae, ieu mah. Anjir mah sae. Manis pisan ieu mah. Aman. Dilakukeun ge nakeun teh. Ya, bukan ge enakeun. Ulah jadinya. Oh ya, Enak ieu mah. enak pisan. Enak pisan ieu mah. Ulah. Cai salkeun we nya. Misalkan yang mah enakna yang zaman manis ieu mah jadi obat. Misalkan nya. Cai salkeun ulah. Misalkan ulah. Kopi jeung deui. Kudadang ada kudadang. Siap fix dia kudadang. Mangga atuh. Iya. Siap teh coba. Gegel raos Ieu mah teh. gegel raos itu jadi terang anggur dadang teh teh sapertos anggur gegel gayem. Raos. Tetap. Nah, ieu teh nu kieu teh namina batrawali. Udah sok enakeun. Batrawali. Kumaha carana? Ya payut nya Pas nuang batrawali mah nyusuna lesotnya dah nya. Bener. Ada orang yang pertanyaan, naon bedana lalaki jeung awewe? Dan kadang di bisa binia jeung paham. Naon bedana lalaki jeung awewe? Ari lalaki mah Lalaki Oh, Ayo awewe awewe mah sah Cantik. cantik. Salah ya jawabannya. Ai awewe mah ngan saukur nyusut teh nepi 2 tahun. Ai lalaki mah nepi ka aki-aki nyusut. Karena kaca cing cobi iya calik rada kieu ulah silawe rasan sebereta heuh ya bentar bagi konyol. sakali deui nya game sakali deui masih dengan hompil Ah, hompil bimpa. ya hompil bimpa Dang masih hompil bimpa dang. Masih semangat. Bilang dulu kamera batu. betul. Siap, Om Pimpa. Om Pimpa Rayung Gamreng. kadang misah heula hiji katilu berarti sok suin satu hiji Jatilu. Agak tadi batu. salah hiji berarti Berang kedua. cik kangge Isa we dengan mengese kasih Isa mengese Isa cobi suara sapi Oh, bener Betul. Isa Aduh, bisaan sakitu hese bisaan si Isalnya enak kagilan mengese deui mengese nu babari mengese giran suara kuda bener bisa deui wae Bisa. jawab deui wae dadang nu babari nya satona ulang hese nu babari dadang macik cobi suara simet kumaha Ini sekaya di sawah, simet Ini mah sapi kena kali itu katong Juga kena ke pasar Simet mah babari ke sawah Apal simet dari apa?
Kumaha sorana Kumaha Cik? sorana? Itu. Kumaha? Gitu. Sorana. Dadang mah eleh wae, berita apa? Tahu wae pada ngawet deui wae. Bios dihukum deui ieu Bios atuh bios. Ridho. Cik atuh pilih deui dah. Supaya ayeuna mah susu coklatnya. Ya, soal badai susu itu atuh. Oh. Nah. Kieu, ceklada kieu, ceklada. Rentep kisah gitu. Sabaraha? Sabaraha eta? Salapan. Oh, salapan. Salah. Tahun salapan. Kali gitu tak. Nyaan susu. Ada yang milik nata. Eta. Oh, iya masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk. Bismillah. Ayo obat petani bakal walinya. Mantap. Mantap pisan. Ini bari diteraskeun atau napi ada asos wae. Ieu hargana ieu nama. Bari diteraskeun. Sok wae. Siap misal siap. Besok ayeuna masih sora-sora eta teu napi gentos deui. Gentos agak ieu. Berarti gentos ku naon? Kunaon? Ku naon? Ku hayam. Hayam di gentos. Buaya. Kumaha sora buaya teh? Tuh. Ada dadang mau apalna sora naon dadang? Hayam terang sora. Bebek kumaha bebek? Ayo sora buaya hayam terang kumaha? Sora buaya. Assalamualaikum. Sora buaya. Erang nih sok di sisi jalan ini depan motor ninja geuning. Assalamualaikum ukti cenah teh buaya dadang. Dadang ka bibedali nyebutan wae. Buaya kita. Buaya cinta. Buaya cinta. Buaya cinta sok sorangan. Sora hayam bae sora hewan deui teu naon. Sok. Ambil lah, ambil ada. Korea ini mah me ada sana. Me ada lah. Oh, ambil lah. Ambil ka hiji. Tuh, isa ka hiji. Isa. Kertas batu kadieu ningali wing. Itu Pak. Kadieu ningali wing. Kertas batu gunting. Aduh, abi ka kieu euy, ieu mah eleh abi. Eta kudu bisa na, Pak. Isal coba suara dalam asan teh meleset teh. Isal mah suara munding. Mending ada teh sama dikorok ke sini. Munding beker senang. Munding beker. Ari munding jalu jeung munding bikang sami teh suarana sa. Coba ya rada kepada dewan. Ta tinggal. Ayeuna dadang suara bebek. Mana suara bebek kita sebalikannya ya kuah. Enak gila. Gila mah suara congcoran. Saumur-umur orang ketika segede can pernah ngadeungkeun suara congcoran kumaha urang aduh kumaha ieu mah. Dang pernah ngadeungkeun suara congcoran? Taluk lah. Geula. Itu suara congcoran. Salahnya saya salah. Kira orang kobra. Bebek salah kuduna kieu wek. Oh, yang bebek-bebek. Hukumnya dihukum. Hukum main gilang dihukum. Cik B senang pilih B. Asa beri jadi angka Pak. Ab Lumayan. Abah deh inget ke Abah. Tujuna nyija. Rentep dadang. Aduh nomor 11. Nomor 11. Orang bisa nama. Kepala wargi kadang mitra sadaya panginten saran parantos rengse. Ayo nama orang kana ngobrol we pangintennya ngareureupkeun tadi kahaseum panginten ka pahit anu parantos di salam pariposna diteureuy pangintennya bisa. Da saenatenan itu perlu teh ngadamel panginten salah aya non wallpapernya. Kata-kata ieu teh nya mana kata-kata Sunda teh maknana teh agung kacida jero kacida pamintanya eta sawias upami ieu bari carari pamintana saudara katinggal eta sawias ieu teh naon ieu teh made ing Sunda konon jodoh panjang baraya
Cobi orang-orang sakdikeun pangintennya orang bahas namanya bahas orang hartoskeun pangintennya supados anu nonton kuningan kita mari da ayeuna mah geuning marurang kali ayeuna mah nya seseorang teh kitu kan Apa bahasa sorangan? terang karena bahasanya lila gitu naon sameureun ieu teh sok aya geuning naon paribahasa Pondok Jodoh Panjang Baraya sageuning cik eta teh naon hartosna teh Bim ya Pondok Jodoh Panjang Baraya teh kieu janten sanes hartosna urang teh Pondok Jodoh jadi kaawonan gitu nya. mohon Sakedah nama Pondok Jodoh ge babarayaan mah tetep aya. oh mohon janten sok sanaos Terus bisa bisa pagitnya ada silaturahmi mah kada oh geuning tuh nya sepuh mah geuning ngarambal bahasa teh geuning teu sagawayahnya aya makna sinaran hartos anu sakitu jerona Dadang bisa lapar. Ngaulang bae sih kan lapar. Terus mangcan. semangka can dari ka tos Resep nangka. Resep nangka badan. Temanang kamal baleng selang cing ayeuna orang sabinya tinggal deui da aya made in Sunda ieu mah sebenarnya lebih ke kini-kinian ya Iya, Made in tapi orang-orang hartos ge mah supados anu nonton langkung ka hartos panginnya cik cobi ku gilang atuh made in Sunda teh naon Made in Sunda teh asli Indonesia, asli Sunda gitu ya. Oh, bukan asli Sunda. Asli Sunda berarti urang teh urang Sunda harus naonnya ngabudayakeun intina mah lah bahasa Sunda teh yang baik dan benar intina mah dimumule gitu nya dimumule laras budaya sinaran bahasa bahasana oge senina nya senina oge kan ayeuna mah rata-rata barudak ayeuna mah barudak mora ayeuna mah kan tos teu ieu teh ya geuning nya oh sekedik mau pokokkeun nya ngapohokeun tah matakan tieta kitu kudu di pajukeun deui teh kudu ditingkatkeun deui budaya urang teh nya bahasa sakitu beungharna geuning nya Sunda teh pamili tinggal yang ditilik-tilik upami dibandingkan gitu ya mah ngam resepsi abdi ngabandingkeun sanes satos abdi ngarendahkeun gitu nya ampun paralun upami di bahasa Indonesia mah geuning ukur makan hungkul tapi di Sunda mah geuning janten sababaraha nya eta teh kabeungharan kabangkrang kecap kecap Sunda teh geuning kitu upami misalkan ka binya nada tuang terus tuang Ya. bisa ka urang nyebut kagilang dahar tapi ka Isa nyebut tuang tuang dadang meureun ka Isa lolodong Isa ngaranna tetageng bahasa Sunda mah kan bahasa Sunda mah beungar Beungar. sok dadang ge geuningan lamun ningal rokok saha cik sabatan cik sabatan benar Sunda janten pernah bangga gitu orang teh janten orang di Sunda teh nya bangga teh hari-hari dadang sang Isa bangga teh janten orang Sunda bangga gitu bahasa Sunda penjajahan nah laras gitu ayeuna mah salah sawios untuk mempertahankan perjuangan para pahlawan teh nya eta merjuangkeun budaya-budayana justru ayeuna masalahnya mertahankeun budaya-budaya seperti ikat tanya ke ciri khas nya eta ciri khas Sunda gitu. Cik cobi ayeuna urang. Kala ai dadang apal tuh bahasa Sunda? Apal tuh bahasa Sunda? Nah, Bahasa Sunda apal tuh? Bahasa Sundana aku naon? aku na Bahasa Sundana aku naon? pepo bahasa Sundana aku teh naon bahasa Sundana? abi Isal bisa teh bahasa Sunda. Oh iya artikan di sini ada ular dan banyak sekali dan di sana banyak onta yang banyak sekali. Nah bahasa Sunda kan? satu Benar Harus disekak kurang enggak sebenarnya bisa gitu simpel. simpel satu Simpel tapi padat. Ences jantan eta nu kieu laras. justru tak eta benar sah Benar. bahasa Sunda itu mana ya saeutik tapi nyaratit bener hap naon deui hap Cik cobi ayeuna kuat Isa kan ngaranna kuat bisa naon sakuyunan jadi ngahiji cik cobi eta hartosna kumaha Isa ka para fans cobi wartos kan geuning supaya kaributan urang mah tong pipilueun Terus kumaha teh? maksana kaributan gelut mangitan kitunya da urang mah kayaknya loba dulu daripada loba nyambung karena silih asa silih asu nyambung pangintennya tah nya moge kan dikasih jadi salawi karena jadi saloga nah gitu laras saya akur Ya, misalnya kudu akur jeung dulur
kudu akur jeung tetangga soalnya ditulung kanu butuh tetalang kanu susah bisa. Cik cobi ayeuna Kang Erna oh ieu mah sangat sakral sebenarnya mah teh ide official teh. Iya, soal sakral. Kata-katanya yang penuh dengan makna, penuh pisan gitu. Sakral sekali. Paling sakral di antara bisnis orang yang paling sakral. Cik cobi ieu. Udud dawe embung, dadang eta naon hartosna. Udud dawe embung teh. Kumaha maksudna teh? Capek tuh. Tuh capek. Pegawaian saha tan kitu teh Dang? Hah? Pegawaian saha tan kitu? Patuh. Dadang mah ulahnya. Ulah. Euy. Bener. Ya eueuh euy teu came. Laras. Teu heureuy teu rame nya. Dan pengantin peryogi kauninga kusadayana nya para fans dadang Isal. Dadang teh parantos gaduh kuat pengantinnya. Eta antawisna ieu salah sawiasna udud dawe embung. Eta kuat real dadang. Tidak teu ngakopi dangnya teu maopi batur eta mah real emang keluar tina kecap dadang pengantin. Sampos Isal tadi uyunan jadi ngahiji atau ge real dari ucapan Isalnya. Bener. Henteu naon? Henteu ngopi, henteu mau panginten. Atuh kangge terakhir pangintennya langsung we nya. Kemarin waktos terakhir cobi orang anu tah anu ieu parantosna parantos lumrah parantos umum nanging sok geuning tidak menutup kemungkinan para wargi atau napi para anak-anaknya khususnya kirang kuningan tinu kana hartosna jika racak ningang batu laun jadi legok lah cobi pihartosna pada ikut saha Lebihnya. Pemimpin lagi banyak sabodo-bodona jelema lamun terus hidup belajar akhirnya bakal biasa pintar oge. Mohon. Sok tambihan, Bang. Ibaratkeun kieu. Ari nu bodoh mah bisa pinter keneh. Aya nu teu bisa-bisa ngaranna belagu. Matakan kudu diajar. Lamun cek papatah baheula mah kolot baheula mah bodoh teh aya bodoh alewo jeung aya bodoh kata toloyo. Tah urang mah ulah bodoh kata toloyo dah. Mending keneh bodoh alewo. Mun bodoh alewo mah di mana teu bisa kudu nanyakeun pasti bakal bisa. Lamun bodoh kata toloyo di mana teu bisa teu nanyakeun tah eta nu disebut bodoh kata toloyo. Ulah isi naroskeun Nya ulah isi naroskeun intina mah meh bisa gitu mah cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tina tak anu bentu laun-laun kanu naon. Anu suku. Anu suku. Jangan Sorry ya tuh saha. kita semangat capek terus di mana wae ya. Ya eta. Palingan atuh. Seueur ampiran pokoknya maklum jantan artis ayeuna mah geus ageng nuju naik daun ya kieu cau gitu. Dadang tar ka mana? Dadang sok aya nu nyungkeun dipoto sareng Dadang. Aya Seueur teueun urang mana wae tah Dang? kala panu kala dalawa. Wah, hebat. Lele. Urang lele. Urang lele. Oh ayo ka dieu dan. Aya. Bahasa Ira. Lu foto. Isal kuma Isal. Seueur. Segala wae. Haji Buya. Oh iya di foto. Di foto sami sagayana kumaha eta gayana sang baju ya. Henteu jasa. Kacang. Isal teh geumpeur di foto sang baju ya. Seueur. Atau gerak gitu Isal teh kada atohnya. Kaya nama Isal terus jadi artis gitu. Cing kentur mah tos pada perang Isal dadang teh nya. Ngan omat nitip teh ulah sombong. Nya ulah sombong satu mah orang terkenal. Kayaknya aya duit puluh tuta pelet. Ya. Ya nu tadi teh kan orang teh nulungnya kedah nalaka Dulu kan butuh nalang kan susah. Itu kudu handap asore intina masalah. Saur sepuh mah ilmu nu dipakai teh ilmu pare teh sebenarnya samakin eus teh semakin nunduk gitu. Tah artina samakin urang loba pangarti orang semakin rendah hati panginten gitu. Ulah loba ieu nya intina ulah loba. Hartos Dang. Sa. Dan kumargi waktos parantos CF hapunten anu kasuhun mobil aya lepat dina cariosan atau perilaku lampah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum hatur nuhun sadayana.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka